Ini mah cerita perorangan we ulah kabehan ada perorangan ini. Kayak kaharti kakabehan ge. Kayak kaharti kakabehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Naon? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Lamun maju mah pan masjid tuh omeaneun jang nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli. Ngeunaheun biasa geus pokona mah lah kula mendek ibadah bae. Guys, doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan. Yo cek kieu itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deui, kedua minggu datang deui. Wah, gede. Hiji. Waalaikumsalam. Loh, bari geus dia bantingkeun kopeh ge blek. Sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cek. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang sugih teh ingkur hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinter amat eta. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lah kieu cenah maju. Guys, doakeun. Sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nu kahiji maju, nu kadua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Waalaikumsalam, kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk masalah sih. Ieu mah doana bae geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede 1 tahun teh datang. Waalaikumsalam. Aduh, kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang mau sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah ieu mah. Pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya tuh gak masalah. Oh, beli mobil plang. Geus teu ka kiai. Asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ge wallahu alam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah, zuhur henteu asar doang, zuhur mending geus sakaligus ulah. Henteu lah. Keur ngalamun mah salat ngana ge. Ke henteu deui sugih. Dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun. Brek ya dunia atuh ngaranna plak. Datang deui kiai mage. Waalaikum. Waalaikumsalam. Lu kiai. Kunaon jadi, aduh, orang kos kieu nya kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bae. Macem-macem sagede mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sagede dongeng-dongeng. Kunaon emang? Amruk kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokosen bae tuh Gus ya. Teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokosen segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum, musola Almasum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Almasum. Aya yayasan Almasum, loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi Mami Toha. Doana kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha barusan nantu ngadoakeun. Maju amruk deui. Tas maju teh teu ka imah Mami Toha. Teu ka imah Mami Toha, amruk ka imah Mami Toha deui. Oh, masuk ngedeng-ngedeng deui di imah THS deui biasa. Doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teu kapanggih.
masalah carita masalah itu masalah punya gitu bermasalah carita kos gitulah dunia poho dunia maka Allah Allah tak datang pagi lantarannya yang urusan dunia Masya Allah Karim aya mau diceritakan di Bandung aya anu boga gitu Majalaya nuboga pabrik samping kesusah datang ke guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu aya nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teh bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dieu ke babadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa tuh salat tak eta kos karena itu tak eta teh teguran di Gusti Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات tekarasa orang cicing di dunia ku betah-betahna sebab orang mah disebut nage keur molor cakang jeung Nabi an-nasunyamun manusia keur sarare fa idza matu intabahu ke hudang-hudang pae kuari wakarhes jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati jadi gubernur nu ngimpi jadi lurah nu ngimpi jadi kiai pedagang sudager keur ngarimpi barang maot mah hudang nyana gubernur eueuh bupati eueuh camat eueuh lurah eueuh jang ngimpi tamah geusan barang maot mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa. Jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ke alam barzah alam akhirat
urang kuari keur gigisik ye kuari ngaranna ya. Cicing di majelis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik. Haju kawudukan haju leuwih parah. Barang diuk di majelis lain hudang merongkol. Ieu urang kuari keur gigisik garana kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah, sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudun mukallaf temenang budak letik temenang muedan ilu kuduran merdeka temenang kasipatan kuroki amat hamba tebedat. Opat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai munnya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang guys. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalametkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga yang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, kiai bae di ditu. Isya aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Meujeuhna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai leuwih goblok. Tolol tungtuna turut bejeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadeuleu kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadeuleu masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok-rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Meunang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon.
nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang bareng neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan sama ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus ieu mah endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya hae we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga bedengan sempurna debelan sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l untuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh itulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaan nyana wae sa RT urang jadi takeun RT raja atuh make celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangreud sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat
ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid, berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar dibeat jadi pemimpin, sarua setihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat, tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet, as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi eta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal terhujan, hujan. Diperkirakan bakal hujan, henteu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok
Tikaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah, ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh usum hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngiriditan hutang. Kawin mah ya tilu aya opatna ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman barudak jin ke barogah hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Manja jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat-lambat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisana. Sama kos kitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu kajeut. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Nu garede mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cak meri maju makan yang henteu. Henteu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia.
Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh, bibisaanan sama kiai sakeuna teh. Gitu aja nih bibisan aing. Itu percaya siap. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejehna. Pajar baik bener bae sombong lah. Pangkoreksi ya. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong beureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain beureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Ima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng hukum lagi. Aya rangda ketabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cekna. Isukna aya nini-nini ketabrak motor diantapkeun nya. Goblok Haji Pendi blon. Antap lieu dia. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Cek Kangjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir je berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling. Geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil. Atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus saknya teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral. Embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah.
ayo kudu dicampuran mineral je ya nini udikna kebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho nyaritakeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos gitu nyana dek inteleka jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya gitu. Aduh, Masya Allah dah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru ma leumpang yas'auna ma lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal dan nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahona kadinya bae pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika-tika can akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sajen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek ulah teh meuli roti belah ditu tah nah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dek kang banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim beres.
haji cari tanah kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan menang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat gitu pan nanyakeun ka camat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapan di satelit teu sia mah geus moal nyaho satelit teh tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata jeli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui qolilan bahasa qolil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibaret geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecerek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masya Allah tetep urang nu mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahli hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita
nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan dipilih biasa. Nah ieu keur cerita memilihna wal asau bai'atu ahli ilmi wal ikdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli ilmi wal ibdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu kos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya. Urang Pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae. Kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeun milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosi wal naon gara dituna finar ceknya ya rasul murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna ai sia ngomong goblok teu bareres kali dia ongkos jelema di kota Allahu Akbar
yang naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama teu boga wawasan, teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona ka aya musliman eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyadakan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban, panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numadak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin. Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah, terus umatna kufur terhadap rasul-rasul.
ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah. Umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken. Umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cek Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina. Percaya kautusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksa na ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil ba'sa'i asyiddatil faqri. Kesempitan, kesusahan, sangat susah. Wadharra'i jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu. Ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar, ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia. La'allahum yatadarra'un, la'allahum yadurra'un. Dibere susah ku Gusti Allah, dibere garing manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri. Anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula
baheula teh di zaman kitu Belanda urang mun nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala di dahar kan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung di teangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya da tanggana nu nurutan fajar suweg kunyana horeng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi gila bejana segala derwak ngeunah nu asak mah segala cente ngeunah segala kingkit ngeunah segala kitu katokak ngeunah segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah di dahar nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu hari teh duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanana ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan we ulah kabehan ada perorangan ieu keke kaharti kakabehan ge keke kaharti kakabehan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Naon? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli. Ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae. Guys, doakeun padahal teh doakeun Kiai wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teu bisa ngazakat lain hayang sugih teh inggur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta
maju sebulan sekali datang sebulan sekali dibere maju ku Gusti Allah nuka hiji maju nuka dua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk kok masalah sih ieu mah doa bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede 1 tahun teh datang Assalamualaikum salam aduh kiai kulangan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunana mau sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil pleng geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ya dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi aduh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng kunaon emang amruk kiai dagang pada tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset we tuh Gus ya teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Al-Masum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Al-Masum mushola Al-Masum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Al-Masum aya yayasan Al-Masum loba bang boga Al-Masum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut kees tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam toha teu ka imam toha amruk ka imam toha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu an mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra
tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae kuari lah moal ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolea jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeheus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu
terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye mang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tanya hokak ekonomi ke politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ke apa menanya wali santri ya tuh tenang banget ngitung weh sedang supaya balik dalam seseri ya padahal makolot duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ke pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot ada aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul loba omong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenangna geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deh bae. Teu jauh santri mah. Geus teu jauh nanaon pokona mah ngaji ibadah geus teu jauh nanaon. Jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu. Meuning nyana. Salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus. Waalaikumsalam lazim bak dak masak. Beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeur nya nanjak kesangan tengah jalan kesangan gosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun nama rokok padahal kesang bapak eta cucu. Tapi juga boga pikiran atuh henteu. Ya bapana ge ikhlas karena Allah. Lantaran cak bapana aing ridho jasa, aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia, komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia. Sia teh keur macaan Quran, ngajelaskeun Quran, hadis, eta teh ucapan Allah, ucapan Kangjeng Rasul. Geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba. Mantep teh coba. Yeay, kolotna ge senangeun ya. Eta teh nyana anu di dalam akhirat. Coba sakola. Hayo. Mere duit tak 3 juta jadi ibadah. Wallahu a'lam. Nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam. Datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu. Ye buka tuh hate sia bego. Kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna. Keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat. Masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah, dawahan Rasulullah, dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin amin sa anak sia teu sakola teu mondok. Emang wah gitu. Masya Allah Karim pohara jasa. Aju tatanggana. Saya ke mana? Dia ke pondok. Ye keke tungguan. Ngodok kantong nemu bojro. Keke tungguan. Bahasa gede jasa cak budak ye merena yo. Oh, set 5.000. Cek yang nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel. 5.000 doang. Dari tadi geus mere mereka nih.
Masya Allah mantak kurang inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget baik kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga hei cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah gak emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi kumaha usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun Bapak je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya sih pernah terliwat ya mage ilmun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wat baro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek sehat pugu gering tapi cek dokter sehat
bapak ini udah pulang aja sehat, buku gering, bingungnya nangis, aing gering dibajar sehat, dokter bodoh. Guys, bukunya nage gering, anda udah ngerasakan tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan, melalui penyakitan, darahna bagus ya teh, bapak sehat ceknya, cek jantung sehat, cek paru-paru guys sehat, tapi nyana nangis bisa kicep acan, cek dokter pulang, bapak sehat, aing gering ceknya teh. Nah, ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang, kaca dasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu. Beuh, tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesaknya nanti. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu caknya nanti baru ieu mah tidak selesai. Ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar, ya mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai, tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu. Aya penyakit itu bener teh eta mah ngabohong, dukun ngaranna. Nah, disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager. Ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering, ganti ku Gusti Allah. Dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis, tadina teu jararadi taneuh teh jadi. Tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kasimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah. Kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuari mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah. Geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat. Sing hade tamaki kikituan tekon masa abaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa
Guaring geus aya diceli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam dicaritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya dia disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikeun tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age tegas ya gitu tak ke Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kudu nama di TV gitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadhi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalatkeun teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun bagtatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca
cenah panjang ting teh mah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wali walidayya li ashabil hukum lajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala